Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayolah hadirun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Abdi lenggahing pangersa kasepuhan salaku susulur Betawi Najib Pakampungan anu kusim kuring dihormat Rusana Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, atau lebih Bapak Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh alim ulama, tokoh pemuda, seniman miwa seniwati, mungkin wajah disabut dari iya patempatan, oke tergantung kalau wabil khusus kulawargi besar, uni hubuh, kulawargi Bapak Nunu, kali buneng, oke sami-sami kusim kuring dihormat. Langkung ti payun, gumulung nabi hatur syukur mangga urang sami-sami sanggakeun ka Allah Nurul Ghafur. Sukrining puji urang sami-sami sanggakeun ka Allah Nurul Izzati. Tumali kalayan kodrat sinar gerak mantena alhamdulillah urang sadaya geus ditakdirkeun tiasa patepung lawung sagulung rumpung hempak mur bayak sakadang warga dina rarangka tasyakur bi nikmah walimatul aros anu mana insyaallah Neng Novi Nur Hayati ditenejing sejari dahukeun mudah-mudahan jeung restu hibar pangdoa sing dipaparin kalancaran utamina cing dipanyangkeun yuswana dipanyangkeun jodona kalebet rumah tanggi anu sakinah mawadah tur warahmah unggul ulah rek munjung ka gunung ulah rek muja ka sagara gunung masuk rajin itu sagara masuk rajin bedah anggur mah munjung keruga indung yang muja keruga bapak sabab indung tumurang ayu bapak tangkal darajat dawan Allah Ta'ala dina Al-Quran sahajal manu iman tur takwa sumut ka ibu rama tur taramida mal sumpah palsu insyaallah bakal kenging rahmat Allah kamu jeung nabi ge ngadawuh moal dihampura hiji umat lamun teu dihampura ku indung jeung ku bapana katerangan Allah Ta'ala dina Al-Quran eces al jannatu tahta aqdamil ummah surga teh aya dina dampal sampean tuah ibu kujituna lamun urang kenging pangapunten atanapi pangampura ti ibu rama insyaallah barokah dina rumah tanggina kitu diantawisna namina ngaras di aya sinjang 7 sinjang kamu sepuh bahasa nage rajana diangon nage berantak sakali tapi muhunya angka sepuh urang macacan tangkos tiasa kitu ka sepuh urang lambang nadunya poma dunya teh ulah ngampitan ka urang tapi dunya teh cing tiasa dihorbitan ku urang artosna cing tiasa ngamalkeunana salami urang kumuh hirup di alam dunya ku amal-amal anu soleh kitu diantawisna hartosna sinjang 7 di aya kembang sareng wawangyan mudah-mudahan salon panganten cing tiasa ngangkat darajat ibu ramana utamina cing disiurkeun rezekina cing tiasa nyuhitan ka kulawargina wabil khusus ka kulawargi mudah-mudahan cing sakinah mawaddah warahmah mangga sateacana calon panganten bade sejak ngalaksanakeun ngaras sim kuring bade ziat pangdoa umang robikeun raja kanggo ieu calon panganten bismillahirrahmanirrahim. Naratas jalan caang sugan hirup manjing burit hamolas kumat tansa rancage hidup anak ini dalam daratan katambian kesalahan mandi kalau bisi katahunan lebih mengarunsak diri-diri musrak diwari rekurun tunjuk budak kapal jajaran Fadzamin hidup anak ini
asa teu karaos meunang ngongkret di zaman lemit meunang ngasuh di zaman lemut ayeuna si Neng geus dewasa rek laki-laki mun kapungkur ku mama di ais di aping di jaring kurang jeung teuting di ayun ambing ku samping ayeuna mama sareng apa kedah ikhlas rek nyecakeun aisan panuntungan ka tuang putra rek ngarumah najan berat kurasakannya sok sanajan teteuh nu eueuh teh dalam ibu mana ieu takdir ti Allah Subhanahu wa taala ayan lapan aya paripaos jodoh pati pagda kilangan rahasia Allah si Neng geus tepang sareng jodoh nu pasti ti Allah mama sareng apa tinggal rarain Neng sakedik cing ikhlasna sareng apa ecakeun eta aisan lesokeun aisan panuntungan ka tuang putra najan berat mah dah ikhlas apa dah ikhlas sofa sakedik ecakeun aisan panuntungan ka tuang putra diwanti ayeuna pisan mama apa ecakeun aisan jeung apa mihnat teh ahitna gaganti mama mun nepi kana waktuna mama jeung apa tunkeun titip hidup aku turun dayamu masih bisa rumah watan masih bisa rumah watan sok mama cari di paling dulu apa di paling dulu Neng cari dulu maju Jumat awaki pemangsoca buah mana belahan nyawa mamah jeung apa sameme hidup rek muka lamaran anyar sing inget geulis kana ragak waksa kawayahna yang hidup lahir ke alam dunia lain lahir di belah batu anak tapi ngalangkungan rahim tuang ibu nukantos ngakandung salapan sasi labiran biasa capek mama ngurus ngarorot di zaman orok ngasuh di zaman lembut ngongret di zaman lembut Neng ayeuna bagja diantar dijajak ku apa mereka gerbang kabagjaan mereka laki-laki kurang emut-emut heula Neng jasa mama jasa kasayang mama kurang Neng tinggal ralai mama tah ieu insan mulia karunia Allah mun diturunkeun pikeun ngajaga marisa hidup di alam dunia kurang emut-emut geus jasa kasayang mama nalika nemeanganna Neng dina patuangan mama sabulan lahiran 2 bulan lumenggat 3 bulan kumurung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan mali 7 bulan kolot 8 bulan mora 8 bulan dari hidup lahir ke alam dunia yang getih Neng mama getih lamaran lahir hijau kanya di nyawa taruhan anak kese capek kesa ngajalang-jalang kesang badak kesang lembut nahan kanya di mereka lahir ke Neng tapi mama ikhlas mama ridho untung nyawa hari tadi pertaruhkan ku mama hidup hari lahir dina dinten Jumaah kaping 23 Januari tahun 1885
Bukannya kadeuh mamah jeung apa dinamian Nopi Nur Hayati. Di barang bro ke alam dunia mama lamun wangi kirang pulang siang sudah karena tua ngangais ngomong pet nyese capek nyusuan hidup 2 tahun setengah di lana namun dihitung sabaraha teureun si susu itu bisa moal malikeun kanyaan ka mama bisa moal malikeun ka deudeuh mama mulangkeun si susu indung romok lamun jaga didakwa di payunan Allah geus boga naon geus bulan tarima kakolot geus lintang dijadi budak nu soleh sur solehan jadi sangadoakeun ka indung bapa hidup komo lamun jaga geus kudu dikir tah ayeuna emut-emut nih isi boga dosa ka mama isi pernah nyarekan ka mama isi pernah ngaraheutang hate mama geus puguh ngadesekeun ka mama tah ayeuna bersihkeun jiwa hidup raga hidup rek minta dihampura jeung minta pilu anak ka mama sanggar bersih lahir batin hidup rek ka rumah tangga sok geura nyarios ka mama. Tinggal rarai mama sok cepangan pandangan mama sungkem heula ka mama muberakeun mastaka hidup ukur bisa hidup mama hati ke diri kita ngajaga ngarawat hidup nganter hidup ke gerbang kebahagiaan hampura geus jaga ulang nagakwa di payunan Allah sing jadi budak nu solehan nu taat kana ibadah kumamah didoakeun di hampura lahir batin sing kemenang kebahagiaan sapukeun wasu dampal sampean tuang ibu wujud bakti hidup ka mamah teh soksinya geus ka mamah tukang lantaran gumelar alam dunya sing ikhlas hidup ngaras ngarah bersih lahir batin menang keikhlasan pangapura ilmu mengandung bangsa hidup hidup menang hese capek menang ngongret menang nganas ayeuna geus dewasa sok jeung ikhlas hanya indung saya barang kinasihan di para cahaya nu teu pernah parum keur hidup rek paong rek wanglang inungnya asal inung bapak teu boleh nikahnya asal sengit jaga harkat martabat ibu ramah ibu bagjakeun hidup koman lawan poho kandungan bapak juga
kaikhlasan karidoan namun hidup kenging pangapura ti inung lumandung bapak nu ngayuga bakal barokah hirupan tinggal rarai mama suhun keur heula kaikhlasan cisoca mama cisoca kabagdaan keur hidup sok neng ngubrakeun mastaka dina sampean mama mama hapunten lahir batin abdi rumaos bernyesahkeun ka mama ti kawit lahir teu hidung ka ieu doakeun abdi mama bade rumah tangga hatur nuhun tos ngatik ngadidik abdi ngajaga ngarawat abdi king sehat walafiat sapapaos sok geulis rangkul mama rangkul deui bagja geus mama ikhlas mama ridho tidak ngaras ka mama geus didoakeun ku mama semeungan kabagtiaan hampura geus hampura mama berat anak anak mama ikhlas mama ridho semeungan kabagtiaan mati kabagtiaan sokle salih heula di payunan apa di payunan apa tukang lementaran lagi ke kalam bunga lain saukun indung mengandung tapi ada bapak nu juga tahdir di payunan ku hidup tuang rama neng tinggal raya apa tahdir insan mulia anu paling hebat anu paling tegar di rumah tangga gelarian nafkah bapak berang putih justru nolih karena sampai beraan kesang ngajarang jelang lamun diukur sebarang terencuk kesang tuang rama turma biayaan hidup kerja nafkahan hidup tahayunan rasuhunkeun kaweningan galih napa ikhlasan apa sih rek menta dihampura menta pinuh anak bapak nu soleh nu toleh nuduhkeun kana jalan kasayang keur hidup sok naik dari masjid cepengan panangan sungkem helaka apa terus anak apa asa cikeneng apa dengan uning di puruan menang asuh di zaman lemu menang mongklet met ayeuna geus dewasa tek laki-laki hampura geus bapak ukur bisa kieu nganter hidup ka gerbang kebahagiaan maju ngadidik hidup ngajaga karawat hidup teu bisa saboratina siga batur hampura geus didoakeun ku apa semeunang kabagtiaan dina rumah tangga sing sakinah mawadah jeung warohmah lain berawasi dampal sampean tuang rama sok gelis wasun dampal sampean tuang rama wujud bakti hidup ka apa bapak nu soleh nu paling hebat di rumah tangga nuduhkeun kana jalan kasayang teu gitu ngarideukeunnya anak taya barang kinasihan bagjakeun budak suhunkeun ka ikhlasanana enjing hidup bade di awalian bade di akadan
Sudah saya kerasa apa? Bukan lantaran gemelar kita ke alam dunia banyak abadnya masih kena bisa disaksikan sulitan wangi jaga harkat martabat ibu rama mengerasa tadi sok naik sing ikhlas tuh ngaras ke apa sok kudrakan mas hidup apa apun lahir batin abdi lumawas ukurnya sakini ka apa tikawit lahir tebutikan ka ayeuna ku akeun abdi bade amah segaring rumah sana sing ingin kabagjahan hatur nuhun tos ngatik abdi ngadidik abdi ngajaga ngarawat abdi mugi apa sing sehat walafiat aya dina tangan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala rangkul cuk mamah jeung apa ini dua anak rangkul bagja anak mama anak papa mama bagja virus apa bagja tidak mereka rumah tangga didoakan ku apa nanti diberi momen hidup sih jadi budak musuh jadi bisa doakan ke ibu bapak cinta penting di bawah rumah tangga jika sakinah mawadah dan warahmah sok lain kepangan heula tuang hayang sudah mengelak ke abang aku lagi mewakilkan abdi dua akun abdi ada kamar sedar di rumah tangga sini kebahagiaan atur nuhun abang sami-sami ngasuh aku mendidik abdi sok rangkul gelis abang rangkul sok sungkem ramai apun kan wajib batin lagi doakan abdi bari ngamal saudara di rumah tangga sehingga kita bahagia sebelum depanan Tuhan Dayang sumpah rahman cukman apun kan lahir batin abdi doakan abdi bari ngamal saudara di rumah tangga sehingga kita bahagia atur nuhun terus miliknya suka seorang guru bisa ayam kita ayam kita masih kira bisa nyaksian kita dengan masanya seperti kepangan dari tuan ayam apa kabungan lahir batin kami doakan aku bari ngamas sedar di rumah tangga jika kita bakal atur mohon apa resmikannya apa jika dulu sok rangkul terus ayah lagi mana rayunya paling banyak sok tadi saya rayunya ini mulai di buruan bareng sok pernah siri carekan dengan adik teteh bisi boga dosa teteh bisi boga dosa sok siri-sirikan dengan adik tak aja namanya salah iklan mereka lepaskan teteh mereka rumah tangga kuning doakan sok sungkem helah teteh itu kuning sungkem teteh apun itu masih batin hati doakan aku komak teteh gagah mungkin kebahagiaan ulah rek pokok karaja ulah rek putus dulu ulah rek pegat jumbar aja didoakan teteh singin kebahagiaan lahir batin teteh di hampura su lahir batin hidup didoakan kurang saling doakan sebagai kebahagiaan sok rangkul dari seri rangkul bahagia anakku adi jumlah orang kurang cirwakan hidup tuaan sakar menangkapan doa asa berat kurupat kurajik teh ngaruh tapi dalam di rumahnya berapa teteh sing menang kebahagiaan lahir batin mana apa lahan anda doa
dimulai. Iya Pak Kadek Pak. Bu Mama, Bapak Min, Ibu Ibu, Oke Bapak Amin, Bu, Bapak Tata, Bu, Bapak Didi, Ibu, Oke Bapak Ayu, kali Bapak Anak, semuanya siap-siap. Mana Bapak? Ada. Siap-siap lirik di Sabang Baru.
Sepengan ku apa neng wudu heula nih ada. Ya, sudah. Ya, kan. Nun. Siapnya. Alhamdulillah para sadaya untuk acara dikawin dugi gahir marantos dilaksanakeun. Mangga urang ngaduang ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang nopi nur hayaki dina dinten enjing bari saja didawukeun. Mudah-mudahan dipaparin kalancaran, lumung selamat cenah barokati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para warga sadaya rumiyin yang acara urang cekakeun ka sunten kabeh atur. Dada agung lumur hapuntenna dari jebar pangamburana sim kuring keringan gentra Pasundan. Anu bimbing ku kesana teh ageung ngaturkeun nuhun kana sadaya parantosanana. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya yang mana? Panjang mai dia taruba.
di Paguron Pancasila PPSI Mekar Budi Kencana 2 di nawangi ieu simkuring